Kangjeng Nabi Muhammad sakumaha dina hadis dijelaskeun la tasalun min ummati ummatan qaimatan bi amrillah la yadurhum min man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dzalik. Bual eureun-eureun ti umat kaula Muhammad cak Kangjeng Nabi hadis qudsi dibejakeun ka balerea. Moal eureun-eureun cak Kangjeng Nabi ti umat kaula aya umat anu terus bae nangtungkeun negakeun bi amrillah urusan Allah. Haram caritakeun haram, halal caritakeun halal, makruh sunah teu pernah sieun layal turhum man khadau, teu pernah ngabahayakeun ka jelema nu ngahinakeun kanyan. Pemerintah nyaca terus bae, kiai-kiai nu sejen nyararaca terus bae dengan penuh keyakinan ke Allah, teu pernah gimir, teu pernah sieun disensarikeun ku kiai, ku ustad, ku masyarakat, ku terus bae jara mah dek didegekeun dek kentel Allah bae pokona mah. Aya ta umat model kitu ditimbulkeun ku Gusti Allah saat mana bae aya bae. Wala man khalafahum teu sieun ka jelema nu nyulayan kanyan. We, cenah si anu mah teu nuturkeun ka kiai sabodok. Cenah kelompok anu mah teu nuturkeun ka kajeun. Cenah pemerintah kita nuker baik baik, aing mah aing baik ka Allah. Abe ka tembong jelema acak-acakanana jeung rusakna. Ketika nyala terus baik ka Allah, nyala tadi dituturkeun rusakna berarti sekian persen. Ketika nyala terus baik ka Allah, jelema jacan kajar rusakna berarti kajahoan. Terus mal eureun-eureun. Teu sieun ku jelema ngahinakeun, ku nyulayan hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Hingga datang perintah Allah maut nyana tetep bae dina tegas hiji wa mimman khalaqna tina sawarehna manusia aya anu ku kaula diramal Gusti Allah umatun lain hiji umat loba bisa oge per negara hiji per kabupaten hiji atau aya bentuk organisasi ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Masya Allah urang ngadenge ieu bunga alhamdulillahirabbil alamin. Saat jelema megol aya tuturkeun, saat jelema mamang kembali kanu bener, saat jelema kebingungan aya jang cecekelan, selalu aya bae moal dibeakeun ku Gusti Allah. Acak-acakan politik jeung ekonomi jeung budaya aya bae nu lempeng. Dek didengekeun dek henteu nyaritakeun benerna politik, nyaritakeun benerna ekonomi, nyaritakeun benerna budaya. Ketika kajahoan politik nu bener, nu salah bakal kajahoan. Ketika nyaritakeun ekonomi nu bener, nu salah bakal kajahoan. Negara urang kuari politikna keur acak-acakan kajahoan. Ekonomi geus dikuasai ku Yahudi. Urang ngaji takrib, urang ngaji patul muin, pelbah jaritakeun bab muamalah perekonomian geus teu kapake saeutik-eutik acan. Tapi terus bae nya namanya nyaritakeun dek dipake dek henteu. Wa bihi ya'dilun. Masyaallah. Lurus adil moal eureun-eureun la yazal ummati. Moal eureun-eureun la tazalu min ummati. Moal eureun-eureun ti umat kaula ummatan qaimatan bi amrillah. Bunga urang setiap saat aya bae. Zaman Kangjeng geus jelas Kangjeng. Terus sahabat wah khulafaur rasyidin. Zaman tabi'in. Terus zaman asbat tabi'in. Aya bae muncul bae ulama-ulama. Datang ka mana urang ngabenerkeunana. Ngabuktikeun pembenaran urang terhadap Allah datang ke mana didinya makom urang. Urang teh percayana ka Allah 100%. Allah pangeran. Ngabuktikeun kepercayaan urang ku urang bisa katingali. Lamun urang percaya ka Gusti Allah 100% bahwa Allah pangeran, berarti jaminan Allah terhadap urang kudu percaya 100%. Urang dijamin. Lamun urang 100% percaya karena jaminan Allah, moal kudu tupat tipu, moal kudu lunga lengo, moal kudu nyeleweng, moal kudu nyalimpang,
bahkan keyakinan orang mual kudu tani mual kudu dagang Allah geus kajalma namadak hiji bae eta heula encan lain-lain urang teh percaya Allah maha ngaruh ka urang ngadengekeun Allah teh percaya buktikan kepercayaan urang terhadap Allah bahwa Allah ngadengekeun hayo sia percaya Allah teh neureulkeun ka urang percaya 100% percaya pangeran teh Allah percaya Allah teh nu ngadamel langit bumi katut eusina nu Allah kabeh salian Allah mah makhluk kabeh Allah khaliq percaya teh Allah teh maha ningali percaya buktikan kepercayaan maneh coba yakin teh mun yakin Allah neureulkeun moal daek kudu nonton TV moal daek kudu jeung hupa HP moal daek kudu jeung WA-an moal daek eta teh jangan lantur. Nah, jadi urang ngabuktikan pembenaran urang terhadap kepercayaan urang. Buktikan coba. Tah ketika urang ngaku percaya Allah pangeran, Allah teh anu maha ningali, ketika ku urang dibuktikan karena keyakinanna mah eueuh nanaon. Tah yakin teh ngabuktikan pembenaran urang terhadap nu maha gaib datang ka mana di dinya makom urang tuh jadi makom yakin makom kita tuh kadeule jelema boga keyakinan jeung teu datang ka dinya makom keyakinan kadeule keyakinan nya kadeule ka didelekeun ku Allah kanyahoan datang ka dinya yakin Allah ngadengekeun kanyahoan yakin Allah teh kitu unian datang ka dinya lamun nyana yakin bahwa Allah nyahoun mal kos kitu tinggal kitu bae jadi kajawan dah kacamata yakin teh pembenaran buktikeun terhadap Allah sakitu bae Islamun jelema jadi kiai kajawan yakin jeung henteu yakinna seorang kiai teh kadeuleu ku urang kadeuleu boga yakin henteu wari dina naon ieu boga yakin henteu dina maisha dina kahirupan kadeuleu ku urang boga keyakinan henteu na si kiai teh kadeuleu lantaran langkah-langkah nyana keyakinan eta langkah-langkahna da pembenaran terhadap anu maha gaib kajahoan jelema ceramah kajahoan boga yakin jeung henteu ceramah nu hayang amplop ceramah anu karena Allah ceramah anu lalagaan atuh kajahoan maca seh gitu kayak kanyahoan dalam sebab saya kabuktian dibuktikan sakitu orang keyakinan anak tuh asal gusar geser oh betul buka kayak gini kayahoan kabeh eta mah encan terlalu gaib lantaran kajahoan pelaksanaan nah lamun ngageser jelema ti salap ka modern eta ge geus sarua bae teu boga kayakinan teu boga kayakinan lamun boga kayakinan mah jamal ngageser moal aing mah pae hirup moal kebal dek ibadah ka Allah dek ngamalkeun ilmu aing cenah ieu mah ka modern ge ku aing diyayasankeun ieu mah endek supaya jelema teh kitu para linter aing mah lain dek maksud karena dunia anak coba si yatim bayar tante coba si pakir bayar tante namun si yatim jeung si pakir masih bayar kene bohong gedebul sama kiai gedebul lagi belah ditu gedebul 2 kilo 3 gedebul ya itu tinggal gitu bae sih gua kayak gini namun nyama cara kolot kurang baheula make nyana ge kelas 1 kelas 2 kelas 3 nyana nyahoeun sieun ka anak si anu ieu mah pakir terus ieu mah miskin terus ayo geus teu kudu bayar siapa yang teu boga karena Allah berarti mana ada sekarang tidak ada iya dilihat dari sana sampai sono tidak ada yang begitu berarti kan selain minterkeun ndek merau berarti keinginan kan harus gitu ya kajahoan budak uleta nu sakudang peuting jeung nu tilok atuh kajahoan
jelema mah asal matana caian we. Ah iya, nyeri mata sia ka jeung kumaha. Aduh ieu cenah es kakarek setengah jam ieu di kaca ieu ge tariris teu boga kayakin. Pasrahkeun ka Allah, Gusti titah hudang peuting, kemudian abdi dititah ku Gusti, abdi teh deuk kalaksanakeun, mangga nyanggakeun abdi yakin. Selantaran sehat jeung teu sehat, gering jeung teu gering ti Allah. Ti Gusti abdi deuk ka Gusti. Beres. Moal ge kajian hukum lagi. Cenah gering, alhamdulillah ti Gusti. Saya moal eta tak kayakinan dirinya. Komo tah mah, sieun teh tahajud kali tuh, ngomongna berang tadi tatangga pae. Jadi kan datang apa sih teh wajib pre tahajud. Kalau ngomong kurang aing boga utang ka nyana. Nyana sok nagih ka aing. Tah eta teh akos kitu tah. Teu boga kayakinan si pocongna datang. Teu boga kayakinan. Tah geus sama nilai eta mah jelema kos. Ye nya kukula di bejaan lamun hayang aya jelema didatangan ku nyana babari. Keur mandian set beres teh mandian tepak dina sukuna datangan Haji Pendinya enggak sama kontan peuting ge kucruk lumpat ka mana bae terus bae udag bae terus sebab nang nitah kita tah sukuna mah kitu set datangan Haji Pendi beres yes ke tungguan kurang mun anu paeh kitukeun tapi kanyana doang hiji walillahil asmaul husna wazaru alladzina yulhiduna fi asma'i tinggalkeun ku aranjeun jelema nu nyimpangkeun nyelewengkeun tina bener dina aran-aran Allah. Aya sebagian jelema teh nyieun ngaran kana patung meunang nyitak tina asma Allah. Masyaallah. Baheula di megaya patung Lata eta teh meunang nyitak tina Allah. Aya patung Uzza meunang nyitak tina Aziz asma Allah. Aya patung ngaranna Manat tina Al-Mannan. Aya patung-patung menang nyokot ngaranna tina asma Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun wazarul ladzina yulhidun tinggalkeun jelema anu nyalahgunakeun asma Allah dipake ngaran-ngarannya pangerannya padahal mah kafir. Tarolah meureun di urang mah ngaran pangeran mah ku ari teu nu make asma Allah tapi encek mah pan loba nu ngaran-ngaran Islam. Baheula anu ngabebaskeun pasar Kemis teh ngaranna Tuan Hasan. Tuan Hasan tanyakeun ge ka kolot-kolot baheula. Jati sampai pasar Kemis Tuan Hasan. Beuh helikopterna ge datang ka kawasan dia. Hebatnya Tuan Hasan. Sugan kula mah Islam. Orenganan encek meleg-meleg. Ngaranna Tuan Hasan penyalahgunaan nama. Atuh mah ngaran Islam dipake ngarannya abeh naon abeh percaya kurang katipu. Zarul ladina yulhiduna tinggalkeun ku sia ulah sok dideu jelema nu nyalahgunakeun ngaran Allah Hasan dipake ngaran encek. Dokter Hamid padahal mah Cina lantaran di urang mayoritas Islam makalah nyana ngaran-ngaran Islam abe urang tertipu du teu jawan mah pajar Islam bae ieu tidak sawarena penyalahgunaan ngaran tinggal kita nu kos karena itu teh tina ngaran bae geus nipu nyana ka urang berarti di jerona neuk maksud dipu ka urang Cina ngarana Hasan, Cina ngarannya Abdul Hamid, Cina ngarana teh kitu Aziz, Cina encek ngarana teh kitu Abdul Somad. Coba teu kira-kira apa? Somad ngaran. Ya Allah ya Rabbi. Ngaran pangeran mah di urang eueuh baheula mah di Mekah Lata minallah, Uzza minal Aziz, Manat minal Manan. Urang mah encek di urang. Encek pakai ngaran-ngaran Islam di urang. Lain saeutik
ratusan bahkan ribu cek nu make ngaran Islam. Ngaran Islamna dari lamun lain ngaran Allah mah Aziz ngaran Allah. Masya Allah Hamid ngaran Allah. Aya nu pake ngaran Abdurrahman segala di Jakarta mah. Cek ngaran Abdurrahman. Bawa ka dia ke Cilongok. Ini siapa? Ini Abdurrahman. Atuh kula Mas pajar Islam bae kan? Rahman kana ngaranna. Ada apa? Ini begini material saya di Jakarta. Iya material mah biasanya cek kan. Bukan ditanya kan usah orang deh. Ini namanya Rahman. Islam apa bukan? Namanya siapa? Nama aslinya mah ini. Oh. Iya, dia pakai nama Rahman. Coba ta. Goblok gitu. Goblok. Nyana ka kula minta doa na lantaran materialna geura masalahna. Didoakeun ku kula. Tek ku galedeg. Nyata nyahoan dia. Jauh babaturanana datang di cenah kiai, waduh makin parah cenah materialnya. Yo ini ijabah berarti doain. Lamun nya makin maju doain tadi ijabah, lamun nya haju ngemblek atuh ijabah. Tapi nya kita ku galedeg ieu. Teu beunang salah ngadoa. Bener Allah kan nuleukeun ka urang coba sia. Dicoba ku Allah, coba datang nu miskin, coba datang nu setengah kaya, coba datang nu kaya kumaha sikap sia kai. Jeung sikap sia terhadap jelema eta. Datanglah lurah, datanglah camat, datang bupati, datang gubernur kok kadang inoh-inoh kumaha. Sia coba sikap hate sia kumaha berubah teu. Datang bos, nu boga pabrik, nu boga ieu, boga material, cek. Coba sia ngadoakeun kumaha. Atuh dicoba urang teh ku Allah. Loba nu teu lulus tah ahli hikmat mah. Ahli hikmat mah ngadoakeun beneran nya mah. Atuh salah. Ngadoa mah teu bantu urang jeung Allah atuh. Geus teu kudu heses. Urusan diijabah jeung dijual teh urusan Allah. Kan urang jeung Allah ulah salah. Nya teu ngadengkeun ieu. Itu urang bahasa Arab jadi teu ngartieun ban. Atuh urang ngadoa di hareupeun. Urang ya panggil ka pabrik. Atuh urang ngadoakan pabrikna supaya selamat. Allahumma anzilil barko Gusti boga kena kilat waroda dan geledeg. Wah tentunya nama amin saking engkau geus beres sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin menang dua apa jeger atuh ustad kakarak diodang ka pabrik bae ge ngadoana geus Allahumma salamatan salam Baiklah berkat nama sapira berkat kan diberi duit ge paling 1 juta 2 juta tapi jana di mata Allah tolol sia. Jadi mati iman kusi didoakeun mantak ambruk Kiai ambruk Ustad ambruk ahli hikmat mah ambruk. Ya tuh. Wah doa dia ya Allah ya. Sakal sia ngadoa naon kumaha nyana bae sawono. Buku siapa minta ndak, kalau mah teu memetakeun tah, beres cai. Ya inum kusian sebeuh inum. Kadengen ku cina geus saya cara ngomong nanti cai ka kieu ci saboda ini tante. Ye, hayang teu aing makasih. Beres geus. Jalo babay tapi teh Cina. Kalau datang Cina. Ayo Cina anu mulia kemana-mana geus ka Singapura segala rupa. Wah, geus ka Jerman segala rupa. Geus nemah. Dibawa. Asma. Dambah setruk setik. Itu terus bae dibere cair. Cager. Kula ge heran aing teh ngadoakeun. Kok sacager. Berarti lain ku doang tau ku Allah nu jager geuna. Tuh. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ tinggalkeun ku arang dipake ngaran pangeran nyana patung nyana awas sayujzauna ma kanu ya'malun tunggu
tanggal mainna bakal dibalas jelema-jelema nuki dijaga di akhirat jasa kanu ya'malun kalawan balasan pagawean nu kunyana diperbuat ieu ayat qoblal amri bil qital memeh perintah perang seperti apa tinggalkan balieuran memeh aya instruksi perang mun aya jelema nyalahgunakeun asma Allah indit Muhammad bejakeun ka umat tinggalkeun memeh diinstruksikan perang beres tah nyaritakeun kafir musyrik munafik jelema anu nyalahgunakeun asma Allah wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq jeung tina sawarehna jelema aya nu ku kaula didamel cek Allah ummatun umat yahduna bil haqq anu nuduhkeun kalawan bener wa bihi adilun jeung nyana lurus ajeg adil ku bener eta aya terus beti zaman kangjeng Nabi pupus teh terus estafet ka para sahabat di zaman sahabat teh tegak agama teh lantaran deukeut keneh ka kangjeng Nabi dilanjut ku para tabiin di zaman tabiin ge tegak lantaran deukeut keneh ka para sahabat dilanjut ku atba tabiin di atba tabiin ge masih keneh tegak lantaran deukeut keneh ka tabiin mulai ti atba tabiin rada goyang-goyang ku hari atba rada goyang di atba urang mah ku hari geus atba sesek neangan anu bener teh geus hese pan bisa bener sote urang nuturkeun nu kamari teh nuturkeun nu itu teh nuturkeun nu itu estafet ngaranna silsilah nuturkeun nu itu bener langsung ka Kangjeng Nabi karak ai ieu mah pan guaring putus ha guari nuturkeun nu eta sedengkeun nu eta na ge kos kitu nuturkeun nu itu teh kos kitu atuh geus putus teu boga turus tapi cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun saat umat para rutus tina nuturkeun ka leluhur-leluhurna di zaman urang kuari geus para rutus lantaran atuh boro-boro ka Kangjeng Nabi urang maka zaman pejuang 45 bae ge pamarentah teh geus teh nuturkeun leluhur abri geus teh nuturkeun leluhurna polisi kitu keneh rakyat geus kitu keneh ku ari teh meureunanan hararudang eta tulang-tulang anu memperjuangkeun bangsa Indonesia jeung nagara leuleuh nyana ka rakyat deuh rakyat sia teh nang aing memperjuangkeun kunaon ku ari diacak-acak tuh kepala polisi nu baheula aduh polisi kunaon sia teh karari itu nang aing ngamerdekakeun baheula berjuang kitu keneh abri Bung Karno beserta Bung Hatta Imam Bonjol jeung Raden Ajeng Kartini Cut Nyadin Patimura dan pejuang-pejuang nu baheula hudangnya duh siapa artinya orang geus tuturkeun nya eta keur carita pejuang eta kuari Islam nu kamari ieu di zaman masyaallah Syekh Nawawi Tanar zaman Ki Khalil Bangkalan ulah zaman para aulia Allah zaman wali sanga ulah ieu nu kamari ieu terus ke belah dieuna tak zaman Syekh Abdul Karim belah dieu terus zaman Ki Hasyim Asy'ari terus ke belah dieu Asnawi Kudus eta ke masih buah ragus kene cikene zaman kolot-kolot urang baheula di ditu aya Abuya di ditu aya Ki Bustomi di ditu aya Ki Abdurrahman di ditu aya ajengan Imam di ditu aya Ayah Banjar
terus cara rapuh keneh Masya Allah satu suara haram eta haram kabeh halal eta halal kabeh bagejlog ditaluturkeun sampaikan kaya rakyat ge ngadenge si ada sia ulah jadi pamadatan bahasa kiai si ada sia ulah nyokot duit ke kelembungan bang teh ke kelembungan disebut lagi ulah sia satu suara haram tek bae aya nu kaluaran ti Mesro nu kaluaran ti Australia nu kaluaran ti Amerika berbagai keluaran ngahiji di Indonesia ieu teh dimodif bunga bank jadi halal kredit beda harga 2 akad jadi halal nyana tanggung jawab lah udah saya tanggung jawab ambo seuneu sia tanggung jawab cikene Masya Allah karim gua hari ke zaman acak-acakan demokrasi kamari rada terpimpin rada bagus kene rada ngeunaan ku ari mah demokrasi na teh geus kabablasan disangka kurang zaman reformasi teh ngeunaan ternyata ku ari mah kudu revolusi lantaran mana ku ari kemajuan politik na mana ku ari kemajuan perekonomianana defisit sampai 3%. Lamun defisit sampai 4%, 5% negara acak-acakan acur di Indonesia. Sejarah Indonesia can pernah turun 3%. Kuari geus 3%, naik 4%, 5% acak-acakan. Tidak bisa dipertahankan ya makajeun kumaha ge. Perebut Amerika jeung Cina. Negara urang percis ongkos pabrik, limbahna teh diperebutkeun pabrik teh ku jawar anu, ku geng anu. Ieu negara Indonesia percis bagaikan pabrik diperebutkeun limbahna Amerika hayang, Cina hayang. Persekongkolan Amerika jeung anu Cina persekongkolan jeung anu dibuat tidak berdaya Indonesia teh sebab ada perjanjian kemudian Indonesia pemudana diloloh ku mabok supaya 10 tahun yang akan datang bodoh Indonesia ku bacak aing bacak Amerika ku bacak aing bacak Cina ku hari keur bercokol di Indonesia persis kos pabrik diperbutkeun limbahna deuk kumaha coba acak-acakan kakarak tahun sakit ulah boga hayalan tahun berikutnya bakal bagus ma min zamanin illa syarrun ba'da terus makin acak-acakan urang mah maot meureunanan komo si eta mah geus kolot moal kebal deui tapi kan muncul anak urang muncul incu urang sementara mabok merajalela di mana-mana mun nyaritakeun tentang mabok berarti kan aya penjualna. Lamun nyaritakeun aya penjual berarti kan aya ekspor di luar negeri. Ekspor di luar negeri kok begitu aman aya polisi jeung abri kok begitu aman sih? Wallahu a'lam. Seperti etalah keberadaan negara urang. Pikir ku urang. Diantep ieu negara urang. Lamun cacak-cacak tuh pondok pesantren anu lillahi taala Banten, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Aceh, kiai, pondok pesantren salaf, wallahu alam Indonesia. Lain cakula, intelijen jadi takut Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf. Amerika sabaraha ribu diurang ayeun telanan. Geus teu serab jalaku pemerintah. Ku birokrasi orang geus teu serab jalaku kiai-kiai modern. Sebab keinginannya sama dengan dia, ingin beli mobil, ingin istana, ingin wanita sama dengan aku, hanya beda motif doang. Tapi pondok pesantren salaf dibere duit ki podoli leutik teu daekeun. Gede insyaallah. Atuh eta mah deureus dibere keneh, aja bae di batu kudu dibere. Da rusak jasa pantama tuh. Beladi tuan rusak tah mah. Acak-acakan. Tah nu dipake ka serep ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pemerintah. Geus teu daekeun kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep. Naon kitu ngaran moralna. Ieu nu masih kene diperhitungkeun. Anu masih kene hudang tipe 3 motif naon Allah. Eta
nu masih kene didenge ku Gusti Allah cacak-cacak jelema hudang ti penting Allah-Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam. Jakarta geus dikumahakeun meureun, Tangerang geus dikumahakeun meureun, Banten geus dikumahakeun meureun, Indonesia wallahu alam. Untung masih kene aya nu hudang ti penting kieu. Tapi cek Gusti Allah kehancuran bangsa, kehancuran umat Muhammad bejakeun ka umat-umat anjeun terus. Khususna ieu teh ka urang mah ka umumna mah kakabehan termasuk urang. Ku urang kuari dibaca dihartikeun sakemampuan urang. Bejakeun Muhammad wa mimman khalaqna tina sawarena jelema nu kukula didamel cek Gusti Allah aya ummat yahduna bil haqqi anu terus bae nuduhkeun kalawan hak henteu pernah ngalirik ka sisi kagigir saat-saat batur ngahalalkeun nya nama haram bae saat-saat batur bisa rerumbangnya nama embung saat-saat batur engkeuy yang di luhur panggungnya nama henteu hayang hiji bae yahduda bil haq. Teu pernah hayang pamere ti pamarentah, teu pernah hayang pamere ti organisasi, teu pernah hayang pamere ti jelema-jelema, hiji bae boga kayakinan ka Allah yahduda bil haq. Aya Muhammad terus bae saat Indonesia acak-acakan hiji mah kudu aya bae. Saat Baghdad acak-acakan hiji mah kudu aya bae. Saat Iran acak-acakan hiji mah kudu aya bae. Saat Mekah acak-acakan Arab acak-acakan hiji mah aya bae. Turki keur diobok-obok wari hiji mah aya bae. Amerika bergeng multinasional acak-acakan Baghdad supaya napas Islamna eueuh. Dek didemokrasikeun. Serang deui Turki, serang deui Suriah, serang deui Suriah terus Turki terus. Ulah aya carita-carita Islam. Mulai kuari Amerika teh. Dengan keyahudianana. Negara mana kuari? Anu masih kene kuat. Intik kunyana. Ulah dengan politik, dengan ekonomi hancurkan. Tapi wa mimman khalaqna tina sawarena jelema aya nu didamel ku kula Muhammad pijakeun ka umat tu yahduna bil haq. Aya umat anu selalu nuduhkeun kana bener. Saat batur teu wadieu nyaritakeun bener nya wani. Sebab teu hayang di alam, teu hayang di agung-agung, dibere ge teu hayang. Leutik mah. Si eta teh mah. Tegekeun geura Muhammad bejakeun ieu. Teger saha eta anu wabihi adilun lurus adil dengan hak tesieun saltikeun hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dicoba di negara baheula aya Buya Hamka masih terngiang-ngiang di telinga orang haram mengucapkan salam kepada orang-orang Kristen yang sedang mengadakan Natalan. Buya Hamka tertulis di berbagai koran majalah dan diabadikan di negara orang. Padahal Buya Hamka diakui oleh bangsa Indonesia di luar negeri. Kristen, Yahudi, encek ngaku ke Buya Hamka dengan kecerdasan, tetapi nyana melalui haram bangsa Indonesia umat Islam mengatakan salam istimewa Buya Hamka. Tadina di Muhammadiyahkeun akhir hayatna Islam sebabnya na boga guru torikoh terngiang-ngiang di telinga urang. Komo nu belah ditu mah zaman Ki Hasyim Asy'ari ieu mah nu belah dieu bae. Belah dieu masih terngiang-ngiang Gus Dur dengan gaya Gus Dur tersendiri. Tetep bae nya nama ngagocek-gocek jelema. Cak batur haram, cak cenah henteu. Cak batur henteu cak cenah haram, digocek-gocek jelema. Eueuh teu kagocek ku jana digocek bae kajeun ku kumaha ge. Ya kabeh ulama ngaharamkeun ka inul
Oma Irama haram. Cul, di televisi Oma Irama. Apa bedanya Roma Irama? Roma Irama itu kan inul laki-laki. Beres. Selesai. Saat gerpejena jilbab dilarang. Kemudian keras kabeh, berisik, menentang-nentang. Gus Dur nggak apa-apa, nggak berjilbab juga. Babari jasa Gus Dur. Digocek kabeh ujung-ujungnya korenganan keur di lobi ku Gus Dur. Nyeritakeun salam, selamat pagi. Haram. Masak makan selamat pagi. Ya, ku Gus Dur. Dan lain-lain digocek-gocek ku Gus Dur. Tapi berubah. Wajah Indonesia teh berubah. Kok makin membaik, kok Islam makin lekat. Nyana kunjungan ke berbagai negara, nama Islam Salafi pernah dibawa kunyana dengan kekuatan Gus Dur, dengan cara Gus Dur sendiri. Ketika nyana dilengserkan make celana pendek dengan gaya Gus Dur sendiri, terbukti kuari jasadna masih utuh, nuzarah sampai ayeuna teu pernah putus-putus. Terbukti kewalian Gus Dur cak wali. Terus kabelah dieuna saha deui nu kurang didenge. Saha deui nu kurang didenge setelah Gus Dur. Tinggal aya hiji deui Habib Lutfi. Di pemerintah teu main nya nama, di politik teu main, di organisasi ge di NU teh nya nama daek-daek hante-hante. Tapi deres rada didenge kene ku berbagai kalangan. Tinggal hiji nya. Andai katanya reueuh deui kumaha. Andai kata ieu mah caritakeun, ieu keur caritakeun wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Nyekelan hak dengan haknya lurus jujur dengan gayana masing-masing. Kiai Hasyim Asy'ari kitu gayana. Kiai Yahid kitu gayana. Kiai kitu Buya kitu gayana, Gus Dur kitu gayana. Terus sampai ayeuna Habib Lutfi kitu gayana nya mah. Itu baik gayana, tetapi napas Islam jadi luhur, Torikoh jadi luhur, NU jadi kanyahoan salah nate kunyana nu nyaritakeun. Ketika orang-orang NU nyaritakeun bener, nyana teu pernah nyalahkeun. Tapi ketika nyana nyaritakeun kelurusan, begini, ternyata NU geus keluar tidak kelurusan, berarti garaku saralah. Tinggal hiji nyana. Wa mimman khalaqna tina sawarehna jelema nu kukula didamel waman umat ya duna bil haqqi aya umat adu terus bae dudukeun kana bener. Jang supaya jelema ka mana sih ieu? Ka mana sih ieu? Oh ieu trap dihasudan teu eureun. Ulah disangka teh dihasudan. Malah nu ngahasudanana makin loba tapi makin melekpek coba ge deuleukeun. Sebabnya ka Allah hiji. Allah ngeleukeun, Allah ngadekeun, Allah nyahun, nyana sieun ka Allah. Aya bakalna nu diangkat ku Gusti Allah boga makom-makom tertentu. Anu terus benar, iyalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sakumaha dina hadis dijelaskeun. La tasalum min ummati ummatan qaimatan bi amrillah la yaturhum min man khazalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah. Wahum ala zalik. Bual eureun-eureun ti umat kaula Muhammad cakangjeng Nabi hadis qudsi dibejakeun ka balerea. Bual eureun-eureun cakangjeng Nabi ti umat kaula aya umat anu terus bae nangtungkeun negakeun bi amrillah urusan Allah. Haram caritakeun haram. Halal caritakeun halal. Makruh sunah. Tu pernah sieun laya turhum man khadau. Teu pernah ngabahayakeun ka jelema nu ngahinakeun kanyana. Pemerintah nyaca terus bae. Kiai-kiai nu sejen nyararaca terus bae dengan penuh keyakinan ka Allah. Teu pernah gimir, teu pernah sieun disensarikeun ku kiai, ku ustad, ku masyarakat, ku terus bae jara mah. Dek didegekeun deuk teu Allah bae pokona mah. Aya ta umat model kitu. Ditimbulkan ku Gusti Allah saat mana bae aya bae. Wala man khalafahum tasieun ka jelema nu nyulayan kanya. Weh, cenah si anu mah teu nuturkeun ka kieu sabodok. Cenah kelompokan mah teu nuturkeun ka kajeun. Cenah pamarentah ge teu nuturkeun bae bae. Aing mah deuk aing bae ka Allah. Abe ka tembong jelema acak-acakanana jeung rusakna.
ketika nyala terus baik Allah nyala tadi tuturkan rusakna berarti sekian persen ketika nyala terus baik Allah jelema jacan kajar rusakna berarti kajahoan terus mal irin tesieun kun jelema ngahinakeun kun nyulayan hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik hingga datang perintah Allah maut nyana tetep bae dina tegas hiji wa mimman khalaqna tina sawarehna manusia aya anu ku kaula diramal Gusti Allah umatun lain hiji umat loba bisa oge per negara hiji per kabupaten hiji atau aya bentuk organisasi ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilu Masya Allah urang ngadenge ieu bunga alhamdulillahirabbil alamin saat jelema megol aya tuturkeun saat jelema mamang kembali kanu bener saat jelema kebingungan aya jang cecekelan selalu aya bae moal dibeakeun ku Gusti Allah acak-acakan politik jeung ekonomi jeung budaya aya bae nu lempeng dek didengekeun dek henteu nyaritakeun benerna politik nyaritakeun benerna ekonomi nyaritakeun benerna budaya ketika kajahoan politik nu bener nu salah bakal kajahoan ketika nyaritakeun ekonomi nu bener nu salah bakal kajahoan negara urang kuari politik keur acak-acakan kajahoan ekonomi geus dikuasai ku Yahudi urang ngaji takrib urang ngaji patul muin pelbah jaritakeun bab muamalah perekonomian geus teu kapake saeutik-eutik acan tapi terus bae nya namanya nyaritakeun dek dipake dek henteu wa bihi ya'dilun masyaallah lurus adil moal eureun-eureun la yazal ummati moal eureun-eureun la tazalu min ummati mual eureun-eureun ti umat kaula ummatan qaimatan bi amrillah bunga urang setiap saat aya bae zaman Kangjeng geus jelas Kangjeng terus sahabat wah khulafaur rasyidin zaman tabi'in terus zaman asbat tabi'in aya bae muncul bae ulama-ulama anu yahduna bil haqqi wa bihi yadilun zaman mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Terus ke belah dia blok. Zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Belah dia zat. Zaman Imam Ghazali. Belah dia deh plak. Zaman Imam Nawawi. Belah dia tak. Zaman ulama-ulama belah dia termasuk Syekh Nawawi Tanara. Terus Kiai Hasyim Asy'ari kemudian gitu Madura Kiai Khalil Bangkalan terus diteruskan aya bae penerus anu kita pernah gideg saeutik-eutik acan ya tuna bil haqqi wa bihi ya'dilu engke mah nu bener teh kan disengsarikeun nu bener teh disengsarikeun kuloba-lobana nu jore disengsarikeun kuloba-lobana lu jore bakal disengsarikeun nu bener teh tapi nya mah biasa-biasa bodoh disengsarikeun ka aing mah deuk bae dihina dicaci dibaki aing mah deuk bae boga patokan keyakinan ka Allah tapi kebal eta mah cobaan doang mulai boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai eta nya asana cabrek ieu menang itu menang nu haram nya cak aing mah ih si eta mah cak gebal kabeh aju urang kudu mere bae ka nyana mah deui masyaallah jadi paksa ieulah itulah ieu teh urang neangan nu bener ieu engke ge neangan nya kapami mulai ditinggalkeun kan kiai nu eta teh kulantaran ditinggalkeun mah beuki dahsyat kana ngomongna macam-macam ih aiku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kajen kuku mah emang nu nyana ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren orang di jero nama sekolahan
di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama poswan, di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama jabatan. Awas ya jalah gunakan ayat kuaris ya dijayakan ku Allah secara zahir, ganti panggung pindah panggung, awas sakedeung deui ngagejret sia deulekeun nyalah gunakan ayat dipakai ka Golkar goblok. Golkar mah Golkar bae, kiai mah tuh ulah sok aju ngajualan ayat segala. Ayat di teangan sapi lah pakai ka Golkar. Sapi koneng lah pakai ka Golkar. Ya kumaha coba aju. Tangkal lah asal ayat tangkal dikulkan ayat dikurankan ayat tangkal hayu pakai nyayuan Golkar. Moal kebel ya umur kiai deulekeun ya. Deulekeun udang-udang tinggal udang-udang. Sorban ngangsar ka hadap bila perlu tambahan deui panjang. Deulekeun sia, ngeson sia kajen kukumaha. Nyalah gunakeun ayat. Bang riba dihalalkeun moal kebel ulah dilawan ulah dilawan. Ki uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala mal maju negara. Atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu. Lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia. Dedenan ban ku sia. Aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat. Sia. Mali lawan sia ku aing deulekeun ngeson sia kajen kukumaha. Ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala ki uci bagi ortodok ye atuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia ngadu sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung masih eleh aing izin jadi teu ki uci cenah boga ka izin eleh mah pagon izin aing ge sarua bae embung izin ke Allah lu kos gitu diurus di debat tekudu geus atokeun ngeson aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku ari setruk minta cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah negara minta cai ka ki uci cenah mentana negara-negara boga salah ka ki uci salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit teu urusan jeung Allah jeung aing. Cia tuh gitu mah kau yang dikatak sia, ngatak ente non ente. Urusan jika Allah, ayo ente guys gampura tiba lagi guys gampura. Memang lahir aing guys gampura. Ya Allah, masih lah, masih. Anu ngajual wakaf teh. Mimiti bebe jaga kula wakaf dek dijual jakula haram. Cenah ieu mah wakafna negeri ka pasantren haram sarua bae ulah. Bebe jalaga bau ucu caringin, caka bau ucu haram sarua bae. Ye, tetep bae kudu dijual. Menang saminggu buta mata. Menang sebulan stroke. Terus teu bisa neuleuh, teu bisa leumpang. Dibawa ke mana bae heran dia ta dokter cek dokter penyakitan pugu stroke penyakitan dokter Brown dokter tolong penyakitan pugu ka dijaget teu leumpang penyakitan eta si dokter kan usalahnyana dokter goblok dah mah cek medis maksudnya penyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan lain sebagainya enggak ada penyakit cek tuh, ini nggak bisa jalan, ini mah nggak bisa jalan juga, nggak tahu lah. Coba ke orang bisa cek jalan tes. Mungkin ini mah kesurupan kali. Ya, dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan, segala naon. Dokter, ilmu dokter baik. Yang udah juga saya juga pernah kayak gitu. Ya, orang pengalamannya nah. Dokter udah pernah kesurupan. Tak, asal salah kawas. Yeah. Lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamananya nama tetep bae
kelan hak Al-Quran terus baikunya dibaca diartikan dikembangkan nyana mata dihina dicaci dimaki sebabnya nama terbuka tujuan dunia hiji bae nama hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala nu mantak kangjeng Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun hak anu la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum tengah bahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh teu kageuing teu kagieung teu kumaha nyana mah tetep bae nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kazzabu bi ayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekkah baheula lamun ditinggali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana ieu teh kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar Kemis buah beha ieu Masya Allah Eri jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sa Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sa Buddha sa deui Hindu sa deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha tah bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik teh kalem teh sakaligus darjah ba'da darjah Masya Allah ditarik ka mana ya ditarik ilal hila karena rusak min haitsu la ya'lamun dengan caranya na teu nyaho kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim nyana dagang maju nyana usaha maju nyana bisnis maju berbagai kaulinan keheurean dunia mah maju maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia makin maju makin teu percaya ka Al-Qur'an makin maju makin ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim makin merasakan maya pak dunia muyah maye bok di joro bok di pintu halayak di tengah maka jalan-jalan nyana ka Al-Qur'an kumaha tah lamun geus pokos kitu maju mobil aya di aing kendaraan aya di aing usaha aya di aing jabatan aya di aing ieu istana aya di aing awewe hayang nu kumaha ge aya di aing mana mungkin inget ke Al-Qur'an beuki kacau pikiran anak jauh karena percaya ke Al-Qur'an ngabohongkeun ka Al-Qur'an nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi, terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tabakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun.
saetik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya teu nyahueun horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti horeng geus dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh ya isulaya lamun nyana teu nyahueun dibonggoy ku dunia horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teu nyahueun nyana kabir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyieun pabrik. Urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang nyieun pabrik. Urang Korea datang ke urang nyieun pabrik di urang teh usaha urang Cina datang ke urang. Urang teh dijadikeun lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna kesejahteraan rakyatna ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe datangnya na ka urang nyieun pabrik egle uruwara nyieun deui ku ari cinglu bahasa gondrong cinglu bala pabrik engsel terus kebelah dia nyajian pabrik deui kitu Pakpung Oil PPO Pakpung Oil teh terus kebelah dia pabrik-pabrik wah balaya Cina kuari Korea Amerika ge termasuk kumaha maju nyana mah sebab dimodalan ku negara datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya teh perjanjian jeung negara langsung nyieun pabrik meuli tanah nyieun pabrik buka lapangan kerja nyana mah untung ka jeung kumaha dimodalan kurang diamankeun kurang dimajukeun kurang nyana mah ngan sakadar jadi hulu doang mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya sugan ieu mah pabrik mah Haji Makmun eueuh. Sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh. Kabeh ieu nu si Tegwan. Ieu anu si kitu siang-siang melingseng. Anu si itu kabeh Cina kabeh. Tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabeh. Keptos nu Cina kabeh, ka etek kabeh nu Cina kabeh. Kuari geus teu Cina dibere babari Cina mah. Lantaran ieu negara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok desian hotel di Jakarta teh orang kafir anu meuli mewah teh orang kafir restoran mewah anu dalalaharna orang kafir baju-baju nu mahal nu meulina teh urang kafir sepatu nu mahal nu meulina urang kafir hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya urang kafir malulu kafir dibongboy lantaran nyana teh teu percaya ka Al-Qur'anul Karim mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan ge geus garieungeun nya mah huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae namun di Jakarta suara azan geus teu meunang satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar hampir-hampir pemerintah kapancing hampir-hampir di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir begitu konsul jeung kiai di Jakarta jangan sembarangan kok suara adzan sampai nggak boleh keluar emang kenapa ini katanya banyak banget sama luar negeri jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah kalau nggak ngedenger mah gampang cocokin aja pakai timah ininya berapa orang sih orang kafir kakara digetak gitu pemerintah kakara bila perlu siapa dicocokkan ku aing untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah hampir eta kos gitu coba lamun terus dicekel ku kafir ayo gerak ya Allah gubernur kafir kahandapna kafir engke kujana dirobah lalaunan acak-acakan ujian
Nah secara dunia ya maju padahal sanas tadrijuhum eker disungkul ku Gusti Allah diisi deraj ditarik lalaunan ke arah cilaka maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantap nyana teh percaya anak Al-Qur'an teu percaya anak Al-Qur'an nya bohong kenar nu kawari 70% kuari supaya 100% terlena nyana dengan dunia sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun nyana teu jahueun keur disungkun ku Gusti Allah mobil pang mewahna imah pang mewahna pakaian pang mewahna awewe pang mewahna pabrik pang majuna horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam sing hade urang ge sarua bae lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana akhirnya kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar harta bendana gonimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana segala rupa aya imimiti alat-alat perang anu canggih saat eta kendaraan saat eta panghebatna uang dirham urang dinar loba luar biasa perhiasan-perhiasan berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana Sayyidina Umar mangadoa teh Gusti kuari segala rupa aya ya alat perang segala rupa aya kendaraan segala rupa aya mewah segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya hayang dahar teh hese hayang nginum teh hese Gusti bisi jadi sungkunan ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni samituka taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakun mustadrajan tidak ya nabi teh disungkun ku Gusti besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ku ayana sakitu Gusti bere hate abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia Sayyidina Umar tuh jadi ulah di hate da sakitu lobana bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia tina sawarehna kiai anu bakal naon gitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga di mana-mana aya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung aju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya mah cerik atawa 5 juta Gusti besi dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae tia teh pernah cerik ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aju diberenangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuwadi aduh Masya Allah karim urang wajib cerikan teh saeutik Sayyidina Umar mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah masyaallah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah ieu mawa sajan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga cilaka kudu kumaha tuh Sayyidina Umar ya Allah ya Rabbi
dibikinan baik di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman dia besi dijadikan istidrat bagus. Ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidrat bere abdi ulah resep kada dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya tang urusan Gusti. Masyaallah Gusti kamari marada loba kok ayeuna saeutik Gusti. Sia mau goreng tungtungna cak Allah teh ya. Atuh ngarada resep teh eta mah. Ulah tuh. Andak lamun urang ngariung aja tadi bare berkat alhamdulillah. Masyaallah nuhun Gusti. Berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi. Boro-boro dibawa ka imah abdi. Sangkilang nginum ge garokon teu Gusti. Ieu beneran abdi bener-bener dijaga ku Gusti. 3 kali bae kieu abdi ka rumah sakit Gusti. Tolong budak nggak ada anak kos gitu piisineun tuh urang lamun dog loba berkat alhamdulillah ba istidrat rasakeun ge dahar sanggeus sadahar kemudian nginum terus orang sare bisa tahajud henteu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres urang mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu penting dahar berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat tolong seuri deui goblok jasa maksudnya ayah jelema anak kuari ge ya Allah mal jauh ti si eta lah kuduna makan merenung ketika dek di dahar urang di dahar Gusti isi istidrat lain masakan nama bagus jeung euna bisa moal ya abdi hudang Gusti masyaallah andai kata ieu makanan haju bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teh apa tapi mamalana kan ke abdi lamun teh mah ieu duit teh dipake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ka situ Allah can ngadenge cili aing sagede kieu can ngadenge encan nya nama huhahe geus beres dahar itu be kan bungkus deui nu eta we huk aduh bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah kudu pohara masyaallah eta mah ngaranna kieu berkat ieu walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khususna lima kaum seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur sapalkah satahap blok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah naik ka handap istidrat teh ditarik saeutik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidrat masyaallah urang lamun ngaji bahasa Arab hese al istidrat huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bilaksi maksudna pindah istidrat teh saeutik satahap lamun dina tangga mah sanaon tah ngaranna sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece aya di urang mah naon anak tangga mah eta anak tangga setangga eta mah barang Betawi urang di urang naon saundak mah iku mah wong Jawa saundak gitu ih mongkonon cenah mah ge iya iki mah bahasa kita apa iku bodoh saranti itu jauh lah ngomong ngisin awak bae sia mah eta teh aya nu ti handap ka luhur aya nu ti luhur ka handap istidrat ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan
aya jelema kuari ngaji lalaunan saminggu sekali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidrat ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beuki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tatadina masuk resep radal kaluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadi nama setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dia terus badanana berusaha ular resep saya mau bisa sekaligus mungkin bae 5-10 tahun karakter bae biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah ja horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teh usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidraj naiklah tak jadilah wali masya Allah ente sekaligus salaunan istidrat aya deui eta mah walladzina kazzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannyana geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehanna rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambeu ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye nae ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun mah ye kula ye ieu ke melalui pertimbangan Al-Qur'an waqaf Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teh nyaho nu kamari di kiai-kiai ku ari rada bau kiai si kitu kamari mah beuh hebatna saya kiai di situ aya para kiai kiai eta hebat ku ari mah kiai si kitu beda tuh 2 kali kiai kitu deh kiai gitu tuh kuda bagus 2 kali kuda bagus handle tak bagus gitu mah tapi kiai bagus bahaya ya mah tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam ngagesle kuari kiai anu asup ka partai kiai asup anu ka Golkar terutama deulekeun di Kabupaten Pandeglang saksian di Kabupaten Serang Ambalaya di Kabupaten Tangerang sepengalaman kaula kula di Bandung di Garut di Tasikmalaya eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil nu dibere motor nu dikamekakeun kemudian nu dibangun majelis salimna jeung pondok pasantrenna eta teh keur dibongbroy disidrat ku Gusti Allah horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik dibetot mun tadi mah ti handap ka luhur jadi solihin ti handap ka luhur jadi wali ku ari batiluhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai ngagejret blek kahandap nu ngaji tutup tinggal bae nyana suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagawean nyana diistidrat ku Gusti Allah santri baralik plak tinggal moh wari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede
tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab diatun lamanawiyatun watu tanawau samayatu kuari mah lain deui oh kotok negeri diganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh di istidrak ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai Mui bacakeun di hareupeun Kiai Golkar bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai yo walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema kiai-kiai anu ngabohongkeun kana ayat ai ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat sanastadrijum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai-kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian eueuh kumaha tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep mah dipertahankeun ku aing pan ai kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis salim na geus seueuh haju nyanana magahan ngaji geges henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksudna kumaha abeh merenung nya aing ieu datang ka kiai kuari ge encan ngarasa salah bahwa nya asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolol-tolol la kiai tol tidak muka hatena tidak pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolol mah kos situ sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai na ge boga warung tapi tetep bae lamun ditanya mah aja ka mana goblok mah aja kiai tolol sih nyahoeun beureunan marah kene bae marah eta sanastadrijum tah tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijum min haitsu la ya'lamun masyaallah istidrat Gusti Allah ya Allah ya Rabbi baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehna pada santrina aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake haji mun aya riung-riunganna tuku batur teh gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teh diijabah lantaran ngarasa capek karena Allah ieu tapi seungit lalaunan ngagesernya na jadi muitak mui sibuk mobil jadi boga padahal istidrat imah jadi bagus padahal istidrat kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidrat ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun